Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, urang kamari parantos rengse netelakeun kana pirang-pirang cirina kalimah fiil. Urang parantos terang kana naon wae perkara anu dijadikeun ciri pikeun kalimah fiil. Nyata ciri kalimah fiil teh opatnya. Hijina kod, kaduana sin, katiluna saupa, kaopatna tak tanis. Tah, saur musonib dina kitab Jurumiyah ciri kalimah fiil anu opat ieu teh anu kamari parantos dikanyahokeun ku urang dibagi deui kana dua bagian gitu. Jadi dibagi kana dua bagian ciri anu opat ieu teh. Naon wae anu dua bagian teh anu kahijina masuk kana kategori mukhtas. Mukhtasnya naon ari maksud mukhtas teh nyaeta tangtu. Tah, anu mukhtas dibagi dua. Teu nya. Anu mukhtas teh dibagi dua. Hiji anu mukhtas kana fiil madi, tegasna mah ciri fiil anu opat ieu teh dibagi aya anu tangtu kana fiil madi, jadi khusus jang fiil madi. Naon atuh ari anu tangtu kana fiil madi? Tah ieu tak tanis tah nu nomor kaopatnya. Jadi ciri kalimah fiil tak tanis mah di dieu teh ditangtukeun, dikhususkeun pikeun fiil madi. Seperti kumaha? Seperti lapad qomats. Ayeuna moal bisa ieu tak tanis nyirian fiil mudhari. Jadi terap kana fiil mudhari moal bisa seperti yakumuts, tah teu bisa. Da kusabab tak tanis mah di dieu tangtu pikeun fiil madi. Tah hiji mukhtas kana fiil madi nya. Tah nu kaduana mukhtas teh nyaeta mukhtas kana fiil mudhari. Jadi ditangtukeun khusus pikeun fiil mudhari. Naon wae anu dikhususkeun pikeun fiil mudhari teh tina kalimah ciri kalimah fiil nu opat ieu nyaeta anu dikhususkeun pikeun kalimah fiil mudhari teh nyaeta hiji sin. Tah, sin nya. Seperti kumaha contona? Seperti sayakumu. Nah nya sayakumu. Ayeuna moal bisa ieu sin asup kana fiil madi seperti sakoma, tah teu bisa kitu. Da kusabab ieu sin mah dikhususkeun pikeun fiil mudhari gitu. Jadi tangtu pikeun fiil mudhari. Urang harakatannya sayakumu. Nah, terus anu mukhtas kana fiil mudhari naon deui? Aya dua anu mukhtas kana fiil mudhari mah, nu kahijina sin nu bieu ditetelakeun tah. Aya saupa. Jadi tina ciri fiil anu opat teh aya nu mukhtas kana fiil mudhari, lapad saupa. Contohna seperti kumaha? Saupa yakumu. Tah kitu nya. Moal bisa ieu lapad saupa terap kana fiil madi sapertikeun saupa koma teu bisa. Da ieu mah saupa di dieu mah khusus terapna teh kana fiil mudhari gitu. Jadi kur bisa kana fiil mudhari ditangtukeun pikeun fiil mudhari, tah kitu nya. Jadi ciri kalimah fiil anu opat teh dibagi dua nya. Hiji anu mukhtas. Tah anu mukhtas dibagi dua. Aya anu mukhtas kana fiil madi, aya sabaraha hiji? Aya hiji nyaeta tak tanis. Seperti qomats kitu nya. Tah nu kadua anu mukhtas teh aya anu mukhtas kana fiil mudhari, aya sabaraha hiji? Aya dua. Hiji sin nya sayakumu. Tah contona anu kaduana saupa. Contona saupa yakumu. Tah urang teraskeun. Teras bagian kaduana tina babagian ciri kalimah fiil anu opat ieu teh aya anu goer mukhtas. Tuh. Goer mukhtas. Naon ari maksudna goer mukhtas teh nyaeta henteu tangtu. Jadi teu tangtu. Gitu. Teu tangtu di dieu naon maksudna? Tah bisa kana fiil madi asupna teh kitu nya. Oge bisa kana fiil mudhari. Jadi kana fiil madi asup, kana fiil mudhari oge asup. Tah ieu nu dimaksud goer mukhtas di dieu nya. Seperti kumaha? Tah anu goer mukhtas teh aya naon ciri kalimah fiil nu goer mukhtas teh? Hiji nyaeta lapad qod. Lapad qod mah goer mukhtas teu ditangtukeun. Kana fiil madi bisa, kana fiil mudhari oge bisa. Soalna saur kamari oge kan qod teh dibagi dua nya. Tah aya qod li tahqiq oge aya qod li taklil nya saur kamari teh. Tah kitu. Jadi
lamun kod asup kana fiil madi nyata kod litahqiq, lamun kod asup kana fiil mudhari nyata kod litaklil. Tah jadi kitunya. Jadi kalima fiil anu opat dibagi dua. Hiji aya nu mukhtas, tegasna tangtu. Anu tangtu dibagi dua. Hiji tangtu kana fiil madi sabaraha aya hiji. Kitunya tak tanis. Anu kadua tangtu kana fiil mudhari sabaraha hiji aya dua. Hiji sin kaduana saupa. Terus ari anu guer mukhtas sabaraha hiji nyata aya hiji gitu. Aya hiji nyata kod kana fiil madi bisa, kana fiil mudhari oge bisa. Lamun kod terapna kana fiil madi sok disebut kod litahqiq. Lamun kod terapna kana fiil mudhari sok disebut kod litaklil tah. Jadi mung sakitunya kangge penjelasan dina ciri kalimah fiil. Tah kangge hanca salajengna insyaallah urang teraskeun wae hancanya salajengna teh kana bab harap pangitanya. Kana ciri kalimah harap tah. Urang teraskeun wae kangge ciri kalimah harap mah dina video anu salajengna nya. Tah kangge anu ayeuna mung sakitu wae tisim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.